Masuk kata Jung. Al Asri. Ah, Kado gede kata Jung. kata Jung ngawasnya. Badal gede sudah. Sok ngawas. Al Asri al Kapirun. Osok sholat tara. Ayo dong kado gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umrid dunya wa din. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wassabiina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayeuna tos akhir zaman. Naon anu rame ayeuna? Jalma maihan jalma terjadi di mana-mana para wargi. Nyawa jalma dimumurah ya Allah ya Rabb. Teu aya welas, teu aya asih. Padahal Islam ngajarkeun Rahman Rahim. Saban urang ibadah, bade salat, bade macem-macem ibadah ge. Kalayan dingawitan ku maos Bismillahirrahmanirrahim, maka orang bakal welas asih kasa sama hirup, boh ka manusia, boh ka sato hewan, boh ka sato anu haram komode, kanu halal mah nu halal dipikanya ulah dimumurah nyawana, nu haram oge dihargaan sadayana gaduh hak hirup sabab ari hirup teh anugerah ti Allah. La ilaha illallah. Nyawa jalma dimumurah, nyawa satu dimumurah, hayam diobral, sapi diobral, embe diobral, geus teu ngahargaan deui nyawana. Di mana-mana ribut kuliner, hayam geprek, hayam panggang, hayam bakar, segala macam. Kambing guling, kambing balibul, kambing segala macam. Opor rendang segala macam. Nyawa teu dihargaan, kena halal. Berang penting terjadi pembunuhan. Nyawa satu dimumurah, teu dihargaan ya Allah. Padahal Islam teh Rahman Rahim. Ulah dimumurah nyawa teh. Sanajan halal kudu wajib dihargaan sabab naon hak hirup manehna. Ulah dimumurah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Umat Islam geus poho ayeuna mah hakaneun we diuruskeun, nyawa teu dihargaan, hakaneun diuruskeun. Nyawa teu dihargaan, satu halal dimumurah, diobral. Astagfirullahaladzim, areling, ulah sampai ngahambur nyawa. Kudunya kudu welas, kudu asih. Jore! Hayam geprek, hayam chicken, segala di dalaharan, montong nguruskeun teh hakaneun ayeuna mah. Sing areling, sing nyaah kasasama hirup. Timang Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.